Aturan Ulujung Suping di Hajat Budaya Tradisi Seni Rampak Alut Festival 2018. Bahwa penyelenggaraan program kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan potensi seni tradisional sesuai dengan amanah Perda Kota Bandung nomor 5 tahun 2012 tentang pelestarian seni tradisional serta menunjang terwujudnya Bandung Kota Seni Budaya dan tujuan pariwisata. Kiwari daya Bandung boga ciri nu mandiri, boga aturan anu tangtu, ngalayan muteran anu jelas, dina raga ngawangun seni tradisi. Untuk itu, kami sebagai wakil dari masyarakat berpesan kepada Dinas Pariwisata dan Budaya di Kota Bandung, tolong perhatikan tentang seni budaya khususnya di wilayah timur. Karena kenapa? Di wilayah timur merupakan seni budaya Sundanya yang paling banyak di Kota Bandung. Upami ieu hajat budaya bade diayakeun satahun sakali misalnya transfer gedang aya satahun engke ka tahun-tahun berikutna gitu eta konsisten ujung-ujungna engke misalnya ya hajat budaya teh janten kegiatan kalender eventna Kota Bandung. Penetapan dan pengesahan pemenang Parade Hajat Budaya Tradisi Seni Rampak Alut Festival 2018. Badan Pelawan Wisadayana kasaksini kurang sadayana salaku jawara Halaran Tradisi Seni Rampak Alut Festival 2018.
wari dayah Bandung boga ciri nu mandiri, boga aturan anu tangtu, ngalayan geran anu jelas, dina raraga ngawangun seni tradisi. Kumedalna Perda nomor 5 tahun 2012, hayu urang laksanakeun, urang digawe nu rancage, buktikeun ku karya anu nyata, pikeun ngahontal maksud jeung tujuan. Seni budaya Nanjung, dayah Bandung ajeg nangtung. Atau langsung dipayun orang sami-sami manjatkan puja-puji kali syukur ka zat ilahi Robbi. Alhamdulillah kuda tiradat mantena dina dangat ieu orang sadayana tiasa rimumpulung pangaprak Tionghoa tepang wajah dina raga hajat budaya tradisi seni Rampang Alit Festival 2018. Oke, salawat sinarang salam mugi tetep dikecurkeun kacareun kajengjengan orang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nica kana acara anu salajengna wilayahna di hajat budaya tradisi seni Rampang Alit Festival 2018 ieu kirang langkung aya 12 lingkung seni helaran ya Cik, anu mana ke baris dihelarkeun saparantosna dibuka ku pangarsana Ibu Kadisbud pada Bandung. Hajat budaya ku abdi dibuka secara resmi.
Jangan kebrak kanggo PPSI Kecamatan Cibiru luar biasa, alhamdulillah. Wah. Sekali lagi hajat budaya tradisi seni Rampak Alit Festival 2018 mangrupikan implementasi cetina Perda nomor 05 tahun 2012, oke, peraturan wali kota nomor 058 tahun 2013. Anu mana lahirna Perda disambut baik. Iya. Abi ngaraos waktu tahun 2012 jantan nyambut baik ngadamal hiji lagu anu mana alhamdulillah sabaraha waktu kapangker diapresiasi betul pangarsa Ibu Kadis atau sami Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandungnya sabaros kumaha laguna mana tarina tah ieu urang sangakeun Perda kesenian di Sagar Kiri Purwa Sagala nyangatu. Tahun 2012 ayo kurang laksanakan kurang digawe kurang cake buktikan ku karya anu nyata bikin honta maksud dan tujuan seni budaya Nanjung daya Bandung ajak nangtung.
Yang kebelakangan meriah Kang Ja Ulin Usik Debus Indonesia. Aduh. Ulin Usik Debus Indonesia. Oh, kata ambil kan. Mangga sangat saya Ibu Kadis haturan. Di foto bersama heula. Ibu Katu mangga di antos di Sampai melantas kesaksian ini kurang sadayana acara pembukaan oke peresmiannya mantena resmi Hajat Budaya Tradisi Seni Rampak Alut Festival 2018 Juri, iya. Dan anu menang ke di akhir acara baris diumumkan sama anu keluar janten jawara helaran Dina Hajat Budaya Tradisi Seni Rampak Alut Festival 2018. Anu kahiji ya bangsa Ibu Kadis eta lingkung seni putra panggalih pimpinan pengersana Bapak Yana Heriana Rudat Balong di Kecamatan Coblong Sekeloa, Kota Bandung. Di tengah ya Kang ya, di Kota Bandung, di daerah Sekeloa. Ah
Puji Baik Putra Gali dalam pembukaan upaya Kidulan Seni Reak nomor pandang 2. Ayati Gentra Putra pimpinan Kang Sandi nyata kuda renggong sareng singa Depok. Mulai finish dia tanggal menjemput komponen sarana ke ujung upaya. Mangkasa dina ngahlari oge tos letet kana penilaian dewan juri. Sekali setar, ngahlar dibikin tangke finish display di dia.
pimpinan pengersana Kang Is Iskandar dina wana Raja Wali. Cenah di panggung wae. Abis yang disamikan sareng badawangna bade ngalangkeun. Eta aja ngiring ka ditu, ngiring karis. Pilih kapten kubu kadis ka di sana kakak. Tangyang Sunda Sawargi pimpinan pengersana Batang mengertikan reak ke Badawa. Ayo Dawala, Cepot Semar. Eta saha? Sudah bisa. Duka, siapakah dia? Jeung aya karangan.
Banggaan Nomor Putih yang cintai lagi bukan tangan sana bangsa dunia pimpinan pelaksana ada Agus Suheran, laksanakan barang kreasi oge ABB Lingkung Seni Sinar Pusaka Patandang Nomor Salapan pimpinan pelaksana Bah Agus Suheran barang kreasi. Maju deh, maju. Dewan juri ya. Dewan juri sedang berpikir. Wow. Macam-macam halaran juga. Iya. Ayah Rea, ayah Kedarenggo, ayah Singatempo, ayah Majawali. Saleh kuda kekang oge benjang halarang. Putra Laksana pimpinan pelaksana Faisal Handika mengerupikan Patandang nomor urut 11.
Kaptanda nomor 12 anu terakhir ya. Delegasi Cium Bandara Putra beberapa Pangsana Palembang Karya Bajan Reak di Kacamatan Cinambo. Oke, pahlawan. Ya ulah kemana-mana pahlawan Kisadayana sambil ngantos anu ngahlar mulih deui ka dieu ke display di dieu nya janten 12 patanda anu nuju ngahlar ayeuna ka handap heula engke baris mulih deui ka dieu display di dieu salami 5 menit janten ulah kemana-mana di dieu urang hibur heula ku persembahan tari jaipongan ti sangar tari Pakuan Makalangan anu kahiji aya kahiji waladan aya bener. Neng Sherly, Neng Sabrina, Neng Rizka, Neng Yulita sareng Neng Keila anu marana negara Riz. Oh iya, mangga kapayeun. Mangga pahlawan Kisadayana.
Thank you.